hiji hayu. Nya hayu atuh urang tosan we heula akangna. Bismillahirrahmanirrahim. Saur akang antosan. Oh muhun. Nuhun jang. Man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Kang, ieu teh murah kali teh hoyong ngaos di dieu. Tapi na tegaduhan bekal. Mana we tiasa ditampi. Ari euy sok da mana naon deui aca di lemur. Ah, abis masuk kupulung sampah we di lembur. Nya sok atuh kitu mah. Murang kali ibu ditampi ku akang. Rika, ka dieu. Tah, iya aya murang kali anyar namina Ida, cik panganterkeun lah ka Kobong. Tah ieu kobongna mudah-mudahan sing betahnya di duena nyawa aya mah beberes heula we. Tur nuhun bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana santri lebet ke tempat ngaos. Sakala deui kasadayana santri lebet ke tempat ngaos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim wala antaka bafi'un nafsaka Allahu a'lam. berarti Atas kan? Salah maneh mah jalma miskin tapi lagi maneh kot hayang masantren ka dieu. Jalma kokoro urang mah jalma beunghar mantak masantren di dieu oge. Naon maneh mah hayang jadi hafizah atuh uyuhan. Dasar maneh mah jalma kokoro atuh oge da make hayang masantren ka dieu atuh. Alma yang uwi we bade wawatos ka emak teu betah di dieu teh.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Allah parantos ngadawuh dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ashitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu jeung di mana dibacakeun Al-Qur'an pastami'u dengekeun ku aranjeun wa ansitu jeung rarepeh aranjeun la'allakum turhamun mudah-mudahan aranjeun kenging rahmati Gusti Allah. Jadi lamun aya hiji jalmi anu nuju maca Al-Qur'an mangka urang salaku anu ngadengekeun kudu repeh dengekeun bacaan eta Al-Qur'an sabab Al-Qur'an teh mangrupakeun kalam Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sadayana kalebetkeun jalmi ahli Al-Qur'an, amin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah.